poinnya eta olahraga kekuatan pandangan sareng kekompakan tim. Poin teh olahraga nu tos ka dunia di kalangan olahraga nu lain. Sabab poin teh kaasup olahraga nu tos aya di tahun 1885 nepikeun ka ayeuna masih populer di tahun 2023. Kusabab kitu sakola semaya teh ngabuka pendaftaran Eskopoli kanggo neangan bibit-bibit unggul. Nyaeta pendaftaranna dibuka di tanggal 6 Februari dugi ka tanggal 10. Nyakakeun kanggo kasiswa-siswi kelas 10 sareng kelas 11 diantos pendaftaranna. Terus poin dibimbingna ku Bapak Jajang sareng Bapak Erik. Eskul ieu dibentuk nyaeta kanggo neangan barudak anu berprestasi sareng bibit-bibit unggul. Kanggo ngaharumkeun nami sakola oge nyaeta sakola Semaja. Di Poli urang ngalakukeun fisik ringan, misalna lari 12 menit, push up, back up, sit up. Terus kanggo ngalatih kekompakan, kanggo urang teh bakal main ke depan nu bakal diatur ku pelatih. Nah, sakitu ti abdi. Nah, di bukana pendaftaran ieu diharapkeun bagi